there's no smoke without reason. It's a sign of something wrong in my life. There's a poison I've been breathing in too long. 'Cause there's no I in me. And there's no you in me. 'Cause I've been burned way beyond the third degree. 'Cause your words are like gasoline, on the fire, and the bridges you burn led to our dreams. It's just another thing that we lost, and the storm turned into rain, and the flames grew much higher, and my whole faith in every lost day of life. It's just another thing that we lost in the fire. Kayak gitu, ieunya aya asbak dihareupeun, aya rumah geura piceun, eta sampah dihareupeun, sok atuh geura piceun. Tah kitu bener cek si Luli. Nya atuh bae kumaha abdi. Hirup sibuk main catur, bisi eleh jadi edan. Hirup tong sok loba ngatur, bisi batur ngajulidan. Ya dampe kapiran cek sampah di mana wae teh, anu bikin batur, ngomong ye di kelas, karunya atuh kanu piket. Tah bener cek si teh, sok atuh ayeuna ulah menceun sampah teh ka tempatna. Di pasar pangisi ehan, gawe jeung sinana utamakeun kabersihan saloba manfaatna. Oh, muhun atuh. Nyapek daging saru nyelap, sanggeura ganti ku ketan. Abdi salah abdi ilap, hatur nuhun tos ngemutan. Tah itu sae sepanjang jalan soreang di baturan teh ku sobat tong muncul sampah sembarang sangkan hidup orang sehat. Hatur nuhun ya sadayana, insyaallah kapaina abdi mikeun sangka kana tempatna. Abdi ti payungnya. Dia kemananya? Tehnya, Adina ketikanya. Bantu abdi teh apa? Barudak ngahasan barali. Puhun bun, nuju pikir gila ya. Masya Allah, menira rajin. Ibu mah menira sepakos anu bara resih teh. Rambutan asana ngeunah, nangka masuk loba geutah. Ruangan teh meuni ngeunah, matak diajarna baret teh. Hehehe, nuhun Bu. Turun bun. Nyambut atuh ibu ka ditu heula nya. Nuhun Bu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kumaha kabarna Damang? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Kabarnya aya laporan ibu. Aya nu teu mimang piket. Ayo aya nu bari ngaku. Caranya? Yuk, Nak. Jalan-jalan kasih anjur. Ulah tetap masak bubur. Jadi jalma kudu jujur ame angke uga batur. Nuisa teh samara kacang ulah poho di lontongan. Ieu hate keur hariwang sabab piket kemenangan. Dia sok ka dieu heula nu sanesna mangga kerjakeun tugas nu ibu pasihan ti GCR-nya. Ya nah atuh piket. Punten Bu, abdi jelak. Ieu nya patuh kudu ka sadaya. Tong aambukan ya, patuh aturan mah aya tong dilanggar deui nya. Ka gunung nempangna jauh, jadi ulah poho mau lapet. Kadukeun teu budang subuh, jadi telat milang tiket. Sok dia nyari dari kesempatan. Si Dudung, sok gede wadul, manehna teu boga batur. Jadi jalma, tong ngawadul, engke ngarugikeun batur. Pan abdi tos sampura ka si ibu. Nah, Luri ngagede-gedekeun masalahna. Tos tong garuluk wae, ulah sok meuli cak kue mending makasih rara. Ulah sok garuluk wae mending masih hampura. Tanya bener si Astri tong ngaributkeun masalah. Ye, tong males hidup sebuah udah guna nguatkeun ulah.
tong ngaributkeun masalah damal aya manfaat. Atos barudak tong dijadikan masalah gede. Tah bener cek Asri jeung Siti, masalah teh tong digede-gedekeun. Bila aya nu salah kudu diingetkeun. Nah, barudak salahna ya, masalah tadi dijadikan pelajarannya. Don't wake me now.